Apalagi sedang mengalami acara kita. Kalian ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Junduk waktu anu rahayu ninggang mangsa anu sampun maladi ligar nabi campaka mangkak dadada beber layar tarik jangkar sumangga urang sakseni urang sadayana prosesi ngaras kali siraman kersana Neng Destia Rosa Anjani putrina Bapak Jenny dengan dikali Ibu Anan Anik Bro. Kalian ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara ngaras kali siraman dikawitan upacara ngecak Aisyah persembahan Tendi Wedding. Acara ngaras sareng siraman persembahan Tendi Wedding. Sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rugi namah daya tumalina sareng kaidah agama nama nanging urang daya lepatna
urang nyucruk galur karuhun kapungkur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauningan rutina mah ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi muncungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta mentasan cai walungan anu deber kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupina mah aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean ibu rama ku perantawisan cai janten cocok sareng loyok hiji putra anu bade mitembian ngambah kahirupan anyar ngambah alam rumah tangga sejak edok gempor sumolondo nyuhungkeun dihapunten kasepuhna Neng Destia kakak dina dinten ieu sasatna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu upal-upalan sareng gelombang laut anu sakitu ageuna didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan engke sareng caroge tangtosna we eta parahu teu salawasna aya dina kaayeuman tangtosna we eta parahu teu salawasna aya dina katentreman tapi tangtosna we eta parahu bakal ngaleuh ka katuhu sareng kakenca anu pinuh ku pagogoda sareng cocoban kukituna urang doakeun urang sadayana ya mudah-mudahan kakak nyaeta Neng Destia Rosa Anjani dina ngayuh bahtera rumah tanggana sangsek agpadis mawan ke sing teu kacadang ku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageuna amin ya rabbal alamin sim kuring sejak bebeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat gelis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu rama hidup ibu hidup anu parantos ngandung hidup 3 bulan leherang 2 bulan lumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan morak 8 bulan gubrak kalam dunia kalawan ditampanan kukanya na ibu rama hidup sasat getih anu ngalukrak cai karikat anu muncul tapi tetela dengan gelis kanya ibu rama hidup daya watas wagana kukituna beralena geura sungkeun hapunten kana janten ibu rama hidup geura sungkeun pilu anak pilu janten ibu rama hidup geura wasuh dampal sampean ibu rama hidup geura sumitang dampal sampean ibu rama hidup anu ngandungan terus geura angkat harkat derajatna ibu rama hidup sakali deui sim kuring sejak bebeujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat gelis hidup ulah ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu rama hidup anu parantos ngayugah hidup disuk-suk didungdung berang dijadikeun beuting dijadikeun berang keur ngabelan hidup upami dietang ku artos tos sabaraha tahun geulis tilas bere hidup singawitan lahir duwikeun kana bade nikah upami dietang ku meter tos sabaraha ribu meter jelas angguan hidup singawitan lahir duwikeun kana bade nikah kukituna sakali deui beral aya geura syukur hapunten kana janten ibu rama hidup kakak geulis hidup ulah kunjung ka gunung ulah muja ka sagara sabab naon gunung mah sok rajan urung sagara sok rajan bedah tapi hidup kudu munjungnya ka indung mujanya ka bapa sabab naon indung mah tubuh rahayu nya bapa tangkal na rajan sok aya kapayun ulah sakit kakak di payunan hidup eta aya cai sadayana eta cai 7 eta mangrupikeun cirina tina 7 sumur atanapi tina 7 sumber anu ti ditu anu ti dieu eta sadayana cai parantos diri sayogikeun eta cai anu 7 teh mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta engke bakal dikucurkeun bakal dikocorkeun kudu janten ibu kudu janten rama kudu janten mama sareng papa hidup ieu nawiskeun hiji buktos yen ibu rama teu aya wates wangena kanggo mikanya mika deudeuh ka hidup kakak sok ayeuna cenah heula ieu
maka cai anu kahiji bade dibocorkeun ku mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu cai anu kahiji mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun iman. Rukun iman aya genep, anu kahiji iman ka Allah, anu kadua iman ka malaikatna Allah, anu katilu iman ka kitabna Allah, anu kaopat iman ka rasulna Allah, anu kalima iman kana poe akhir sareng kagenep iman kana papasten saya sareng awan ti Gusti Allah. Saterasna cai anu kadua bade kuramana dikucurkeun ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta rukun Islam. Rukun Islam aya 5, anu kahiji syahadat, anu kadua salat, anu katilu zakat, anu kaopat puasa, anu kalima munggah haji ka Baitullah ka jalma anu kawasa di jalanan. Saterasna cai anu katilu bade dikocorkeun ku janten ibuna deui ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ihsan. Bohong iman jeung Islamna urang lamun teu barengan ku kaisanan ku kabeneran. Saterasna cai anu kaopat ieu bade dikocorkeun ku ramanda deui nyaeta ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta ikhlas. Sagala rupi pada melan didasaran ku kaikhlasan anu insyaallah bakal ngajantenkeun ibadah muga Allah Subhanahu wa taala. Saterasna cai anu kalima bade dikocorkeun ku ibuna deui ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka soleh soleha, putra putri anu soleh soleh anu ngadoakeun ka ibu ramana sabab naon aya keterangan ida mata nu adama infaka malu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin untuk mobi waladun salin yadulahu. Saterasna cai anu kagenep bade dikocorkeun ku ibu ramana ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta sidikiyah. Sidikiyah teh hartosna bener beja teh ulah cek batu ukur tapi beja kudu dibuktikan ku sorangan. Saterasna cai anu katujuh bade dikocorkeun ku ibu ramana kuduaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mangrupikeun hiji simbol hiji siloka nyaeta muqarabah. Muqarabah teh hartosna akrabna atawa deuketna antara urang sareng pangeran Bangsa. Kakak boleh lihat dulu ke depan. Di hadapan kakak ada dua sosok, mamah dan kakak. Mamah yang melahirkan Ananda dan juga Papa Sama yang mengayomi Ananda dari kecil hingga dewasa. Payus kalian pantas hidup di negara kena sejenyungkeun dihapunten sejenyungkeun piluana jeung ibu kalian. Palawan sadayana urang kupingkeun ku urang sadayana hiji putra hiji putri anu seja edo kempor seja rupina manyungkeun dihapunten seja nyungkeun piluana tilu jantan ibu kalian. Mama, Papa, tidak ada kata atau tindakan kakak yang bisa mencerminkan rasa sayang dan terima kasih kakak pada Mama dan Papa yang telah menyayangi kakak, membesarkan kakak dan mendidik kakak hingga bisa seperti ini. Mama, Papa, terima kasih banyak untuk semua kesabaran Mama, Papa dalam membesarkan kakak dan mendidik kakak selama ini. Mama, Papa tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayangnya kepada kakak. Kakak mohon izin kepada Mama dan Papa untuk dengan ikhlas dan rindu meninggalkan kakak dengan yang Alfa Dismawan yang insya
insya Allah akan menjadi pendamping hidup kakak ke depannya. Kakak mohon maaf kepada mama dan papa untuk semua kesalahan yang pernah kakak lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Makasih mama, papa untuk semua kasih sayang dan cinta yang udah mama kasih dan papa kasih untuk kakak. Kakak gak pernah berhenti sayang ke mama dan ke papa walaupun telah menikah nantinya. Akbar dan kakak akan selalu berusaha membuat mama dan papa bangga dan bahagia. Kakak mohon doa dan restunya agar kehidupan rumah tangga nanti dapat menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izinkanlah hamba untuk terus bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu, karena dapat menyaksikan kedua orang tua hamba dalam melaksanakan amanat-Mu. Maka sayangilah dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuamu ya Allah. Jadikanlah mereka berdua hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah dan selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak pemboro disuhunkeun dalam gelis, disuhunkeun oge bapak sareng mama para tasapura karena dosa sareng kalepatan kakak. Salayan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mama bapak ngaridoan ngarestui sareng ngadoakeun kana rumah tangga hidup duaan. Mugia sing pinanggi jeung kebahagiaan dunia akhirat. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal. Walau di sadana alhamdulillah rabbil alamin berbina nama-nama parantos kapuping urang sadana kedalisan dinu janten urang kali kanggo diungkeun dihapunten nyogeun pilu anak dinu janten ibu ramana ayeuna urang saksi di urang sadana hiji putri anu sejak hidup kempor patanima panana nyogeun dihapunten ka ibu ramana. Maka sambil selawat dalam hati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mama, aku dan kakak, mama ngetos kakandung salapan sasi dina bagi kabubrang nak pagelaran ka alam dunia di ali di mebena di kakak di sambil di waris kakak tua walahnya satu mama. Pamugi mama sing ridho kakak sedang abang kehidupan rumah tangga mugi doa anak mugi siang kali wabina boleh dipeluk mamanya mama boleh dipeluk ke atas sok bisikin ke cekil mama nyungker ampun dan nyungker video anak mama peluk kiri kanan sok sambil nyungker ampun dan nyungker video anak mama. Ya disun kening kakak aku mama kening kakak disun ke mama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih doa ke sok ayeuna ambil kaki mamana mau diwasuh. Kapan menyerangan mulu ngacai soca
tampil umaha surga ayana di dadapa sampai anu dijanten ibu sugeng piluana sugeng restuna di dijanten ibu sok tos diwasuh teras dilapan sok dilapan tos dilapan teras disengitan ya anu hartos geura sengitan keluarga geura angkat harkat derajat anu janten keluarga sok disengitan nah itu warna sok sokaina sumujud kana sampean mama sugeng hapunten sugeng juga nanti mama doakeun ke mama nah Dedeh gelis anak mama 10 tahun libur tahun ganti lorong di api dijadi kita untuk tidak padaman aina hidup sunduk waktu nadikan maksana anak ibu bisa bermaksud harapan mama yang sudah terus kebenaran ada beral anak ibu gerak besar gerak payunan rumah tangga hidup boleh dipeluk lagi mamanya boleh dipeluk lagi berhidup soalnya sami payunan papa sami nyonggen hapunten nyonggen piluana ti papa sambil salawat dalam hati tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad papa serta kamang papa dari ibaratkan kamu teguh lebihan nyebatkan kabulus kakak doa dikata sudah ngambah kehidupan rumah tangga hidup anak nu diterjang siang kali begini boleh dipeluk kakaknya papanya sok sarang rewas gede karena cepil bapak sugeng hapunten sugeng pidana bapak Gusti Maha peluk kiri kanan disun keningna ku papahna sun kening kakak ku papa bismillahirrahmanirrahim tak langkeun ku bapak sok ayeuna ambil kaki papa sama untuk dibasuh teras dilapan deui sami teras disekitar dengan artos teras sekitar keluarga akan harkat derajat dan keluarga disekitar deui sami sok disumujud deui kana sampean papa doakeun ku papana dedeuh geulis anak king anak papa
Bagja teman dan papa mah hidup semoga kita harus suci dengan dalam hidup doa gunungan cinasi imahan bapak rasa jatika rumah kapna nepi kapati papa di berurusan sekali rasa dan bisa beral anaknya kira menca sok dipeluk di papana sekarang meluknya ke tengah ke mama sama papa meluknya peluk sok aina setelah ke mama ke papa ke sokan dulu ke eyang ke uang ke bibi ya ke eyang dulu boleh ke nenek dulu sok Tegedahmu berkawas damang resmo laras koas sok sekarang ke uang ke bibi sama yang ke dihapunten yang ke bidana nanti sadena ke uang wati ya ke wati ke watika Teteh yang di luar boleh tidak ke dalam dulu teh. Tadi. Adiknya mana adiknya? Adiknya ke mana? Enggak adiknya ini adik pengantin sini. Ya, peluk tetehnya kakaknya itu. Iya, sok doakeun adik kakaknya doain. Sok, sekarang kewa, ke bibi enggak apa-apa, teteh langsung ke mama, minta doa, minta restu ke mama. Nah, saling ke mama, peluk mamanya. Nah, langsung ke papa juga. Ke papa juga. Peluk mama sama papanya, peluk barengan. Nah, itu.
Salim ke mama, disuruh keningali ke mama. Ya sekarang papanya, malah papa. Muhammad. Wadik persiapan mana? Wadik persiapan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa minna walin walin. Nur dewa kada. Sallallahu alaihi wasallam. Perwakilan warga personal, terima kasih. Ibu dokter, paling dia ibu dokter. Alhamdulillah keturun ke ibu Majestari. Kalau bagi saudara alhamdulillah berkelamin antara saling siraman bersama RG Ready sudah berserahkan kepada penonton. Abu dan Abu Bakul memilih para bakal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.